pernah baheula nyarita panggihkeun kainan nu ayeuna diri maka Allah bakal muliakeun. Panggihkeun kamiskinan nu ayeuna diri maka Allah bakal ngabeungakeun. Panggihkeun kabodohan diri maka Allah bakal mitrekeun. Tah ge panggihkeun kapakiran dina diri butuh ka Allah maka Allah bakal ngabeungakeun dicukupkeun. Ari zakat teh diberekeun teh ka fakir miskin diantarana, bener nya? Fakir miskin. Nya kitu deui ge nugrah hati Allah tadi berekeun ka jelema fakir. Sok panggihkeun heula, panggihkeun urang teh beunang hamba nu butuh ka Allah teh. Sehingga butuhna ka Allah teh ngaleungitkeun sakabeh pangabutuh. Hebat tahu bisa kitu eta. Gusti abdi mah geus teu butuh ka sasaha, geus teu butuh kana nanaon, abdi butuh teh ka Gusti kunaha teh kitu. Ya syarat mah tetep berjalan, teu nya lapang nya dahar. Butuh duit nya gawe. Syarat nya mah ngolah rasa. Sing bisa ngarasakeun bahwa urang teh geus teu butuh ka sasar iwatu butuh teh ka Allah. Nah maka lamun sapanggih rasa seperti itu bakal dibere sakabeh anu dipikahayang ku urang. Entak carita pun guru anjeunna ketika rek ngambaun masjid nya ngabangun pasantren 10 pasantren ngadoa ka Allah tarik ya Allah pasian abdi kapakiran. Salewat mah pan jiga anu kadenge ku ieu minta dipakirkeun ya Allah pasian abdi kapakiran, pasian abdi kamiskinan. Kadenge ku salewat mah mungkin bisa menterjemahkeun. Ngatapakeun kumaha pasantren, kumaha kampung masjid. Maksud menta kalau menta kapakiran teh menta dina teh supaya teh butuh ka Allah sehingga lamun full butuhna ka Allah maka Allah bakal mere zakat na Allah gitu. Nya kitu deui urang dina toa tese, salat tese, berjamaah tese, wisajaban tese. Ya Allah, abdi boga tanaga, boga ilmu, boga pikiran kieu. Nikmat tengah pisan Gusti. Di abdi wungkul ka Gusti butuh teh tulungan abdi pasian hidayah taufik ka abdi. Geus dari jadi ahli taat. Ngan panggihkeun tah ka butuhna eta. Rasa butuh eta bisa kapanggih. Allah. Fataha kuntu bima muqtadal rusuli ila hadrati rabbi. Jelema tadi rada ieu. Lamun jelema geus kapanggihina ngarasa diri hina, ngarasa diri butuh, tah rasa eta teh nu mantak nepikeun ka Allah, usul ka Allah eta. Mantak para aulia boro-boro jeung jelema atuh jeung anjing ya mana ngarasa diri kana leuwih. Naon? Leuwih hina. Para aulia mah rasana teh sakabeh jelema di alam dunia eueuh dia nu panghinana dua teh diri gitu tah. Para aulia mah bisa kitu. Jeung orang kafir ge ngarasa hina kana diri.
di dalam napak kurangnya saja ulah jauh-jauh ting sang mulia sejati lamun timbul nate eueude nu panghinana pangkotorna iwal tu diri di meseti urang hungkul dan boga rasa kitu berarti usul tak kau. Ayo orang sholat ke masjid. Lima waktu aku acan berjamaah gitu. Ngaji ge kadang ke palewat yang jelema nu batuk teh. Astagfirullah. Ya ke bisa jadi kiri. Lamun urang hayang nganyapkeun urang teh deukeut teh nya jeung Allah, nya tinggal panggilkeun nya. Lamun urang ngarasa hina, ngarasa rendah, maka tereng nepi ka Allah. Lamun urang ngarasa leuwih mulia, maka jauh keneh jeung Allah. Jauh keneh. Dia kan dilun jeung iftikor lil wusul iradat rabbi. Lil usuli nepi urasa eta teh. Sedangkan lamun tadi sifatna ijan jeung takabur eta teh dua kahinaan wada maqbuli jeung keuna harima. Jadi lamun taat aya ngarasa mulia jeung ngarasa takabur walitan ada hati-hati ya. Inkisarul asi khairun min tulil mutai. Sedihna jelema nu maksiat leuwih hade tibatan ngarasa hadena jelema anu taat. Lamun jelema geus taat bunga tajabar sabab geus hade alus kana jelema anu maksiat tapi sedih. Tapi ada nu pangurna kieu jelema anu ahli taat teu maksiat sama sekali tapi ngarasa dirina hina eta geus alus. Murdi eta mah situasi maksiat situasi taat pada para walia para ulama. Mana kan ibadahnya mesti kaudah pulang. Dikirna salatna husuna. Bisa jabana tapi hatena teu aya rasa mulia, nu aya hina. Parah-parahna deui aya jelema nu ahli maksiat tapi ngarasa dirina mulia eta. Leuwih cakup pisan eta. Kade. Jadi bakane jelema anu maksiat jelema anu ngarasa hina ku sabab maksiat leuwih hade tibatan jelema anu ngarasa taat aya deui leuwih hade jelema anu ahli taat tapi ngarasa hina leuwih gorengna nyata jelema anu ahli maksiat tapi ngarasa takabur. Karena ada masalah ayo mah kan geus nyawa salah geus nyawa ahli maksiat geus nyawa tinggalin kapaduan saja bapak tapi ngarasa takabur kuata bahaya pisan. Nu ahli taat dengan takabur salah gunakan ahli maksiat takabur. Jadi hati-hati. Allah saya tahu di pelajaran hikmah iki sing kapanggih dina diri sing kapanggih butuhna diri ka Allah. Ngan kadang kalau temantuan ku situasi ku kondisi ku takdir cuma situasina tadi teh kadang duit teh kadang usaha teh gagal kadang jelema teh ngobrolkeun jeung sadabana sehingga timbullah ku teh kaalungkun eta maksudna takdir teh sebenarnya mah pelajaran kadinya urang hayang taat tapi teu taat kalau maksiat terus rek nanya ieu kapanggihkeun heula sia teh hina motor tah maksudna makadinya panggihkeun heula motor
nulis kapangi kotorna kapangi ngarasa butuhna Allah insyaallah tah dibere ku Allah jadi ahli taat lamun kapangi butuhna Allah insyaallah tah usahana dilancarkeun maka maksudna jadi Allah karunya ieu segala malam dipajukeun ku Allah ku aya disukseskeun cilaka sama kata kabur maka poe gagalkeun wae supaya naon supaya sia nyakitin aing eta maksudna kadinya mudah-mudahan